Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Alun semuk nuyung langit angker hideung taya bengras Gusti kanyeri teu cipanon kacinta masehan teu kendaraan kasusubuh dari rinci hujan letih lir barengan cerik ati nuker gering duka kan nyeri teu cipanon kacinta masehan teu kendaraan no iraha langit caang na iraha anjeun datang na iraha langit caang bagja datang rasa kaasih rasa kasono hese pohona rasa kamelang hilang rasa kacinta ngamuara jero dada alun semuk nuyung langit angker hideung taya bengras Gusti kanyeri teu cipanon kacinta masehan teu kendaraan langit caang anjeun datang langit caang bagja datang rasa kaasih rasa kasono hese pohona rasa kamelang hilang rasa kacinta ngamuara jero dada na iraha langit caang na iraha anjeun datang na iraha langit caang na iraha
lingas ya. Libas, Lingas singa betina, Ah. si kebal, Si kebal. terak di kuma-kuma, Gitu. tapi engke teneng kurasa. Berarti. Budaya, rek dicobi ku akang. Sok, Ci. Ilmu per ilmuanana. Tapi hari kamu tuh kuat nyari dia mah. Sabi, teteganya nih Ah, kalau tetega. ketika Kan aya hiji ke anu dicoba. kumaha Tapi tadi aya ieu, aya nu jaipong, aya nu jaipong, aya nu saatosna nu jaipong urang nyobi ieu. Da margi naon? Upami nyobi ieu sareng jaipong, ieu urang sina taruang heula. gitu. Ah, Sekarangnya lajeng enak kumaha tah? Bunda, pengalaman di aran kawisna, pamiarsa. Pamiarsa. terus di mana wae cenah ieu. Ah, Dan kadang orangnya sareng kapuping lain kan. Lingas ieu teh banyak bekerja sama ah, eta. sareng nu sanesna nya di antara tidak hanya di Bandung, tidak hanya di segala macam tadi provinsi tapi di luar itu. Sama dia ada pada aya kegiatan nulis ini teh pada aya cakak ayeuna teh. Alesan ayeuna abdi panginten di Parokuy anu ge biasa main deui panginten eta pas aya anu dongkap kami telepas dukat di Sulawesi heula dukat di Bali heula Si ieu teh. daerah. Oh, iya bener. Oh. Indonesia Sampai nasional. Mantap abi eta di Riau. Oh, tuh boleh jadi orang Riau nya. Oh. Alhamdulillah ditulahnya bos kemana-mana Alhamdulillah. sampai ka Jonggol. Oh, jongol, tak geningan. Jongol, Jongol. jongol, Ah, jongol. eta teh Johan. Males. Sanes. Pokoknya Oh, Johan namanya. Alasan Jonggol. sama bahasaan cenah aku juga film tema cenahnya jongol jongol. Nya berbahasa jongol, 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 jongol. Jongol, Jongol. naon? Kita tuh nabi pokoknya. Level seto. Tadi orang paribasa itu yang mau jadi orang. Jadi ka bawa Gus. Ku aya dina ngabanyol jadi ka bawa. Gitu. Geus teu apa jeung bedog. Geus teu apa jeung neon. Sieun Aya aya tadi. Apa jembor jeung jalan. Pira aku tuh ngacremanya. hiburan teh. Saan ngacrem teh. Kalau orang apa kan apa sih hati-hati we aja. Dina sagala rupa orang cariosan anaon oge kade. Sing tak kitunya bisi ramat kamale lah akibatnya. Kajiga kieu urang teh. Seukeut na badog leuwih kene seukeut. Tak cariosan. Lisan itu disebut. Padahal teu sabaraha tapi bakal sabaraha. Tidak sabar aja sabar. Dina sakacak janten wah beribu-ribu berpuluh-puluh beratus-ratus Cuman teh ama sajengkalnya jadi Ulah nganggap naon ulah. Da ieu akibatna ge di akhirna teh kitu. Da ajal mama akibatna di akhirna. Memang menitina mau wah. Harus tempatkan akhirna tak kitu. ulah kasih repot. Ulah kaca aja. Cek tadi oge ban. Budaya teh pang ibu Gustina. paling tua paling yang kamu bahasa iya mah bahasa mah benar-benar budaya yang paling aduh benar-benar itu mah Lajeng enak kumaha tah? Bunda teh na. kegiatan bunda tapi itu pun upami aya kegiatan kayak gitu teh kan bunda sok aya nyenak seorang dua orang itu teh khusus di jihad wah gitu lah anu tadi atas sami oge real anu dicanang oge gitu Kadang-kadang di luar bundana gitu di luar bundana ngomong ada namanya nyukur kan rumah kawasan sing disalamatkeun. Da di dunia mah teh jago saena. Terus teh mau urang mah ngamu mulai. Nah, seni budaya Sunda teh ulah sampai ka Palu obor teh tadi nu kieu. Jatan urang sanes-sanes kanggo ngajago urang ge kitu. Sanes kanggo babalaga aja aing jago cenah salso ka sana. Tapi sanes kanggo liburan. liburan Nah, Dari jago mah aya. aya teh aya teh jago Pan mah cek berani bae paus atos. mah. Di luhur langit aya langit teh secenah. Ah, laras Tapi aya teh dina di langit. Di atas langit ada langit. ada langit. Aya bolong. Aya. Aya apa? Aduh, ampun. eta kita Ya, ya si emut sekali dila. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Sekupama budayana awut-awutan tah. Sak
Eta ngajaga karuksakan eta. Aduh. Nah, abet diruksak ku si atuh. Cing bener ieu teh. Eta mah keur. Pan urang teh ngabanyol. Nah, ieu akibatna. Akibat make aksi reaksi sebabnya. Sanes disunau usul. Nah, eta. Menyuruh. Kamale nu tadi. Alamat kamale. Lain ngarambe. Gitu nya, Bun. Saya bahasa Indonesia mah kanggo internasional. Nah, gitu. Jantan orang Sunda ge bahasa Indonesia emang kedaknya. Ih, Satu mah sama kan. Kedak bisa. Bahasa Inggris Pemuda teh ya. Kumaha urang masih jalan-jalan ke bahasa Inggris kamu Inggris terbiasa bahasa Inggris kumaha. Nah, geus deui aya Sunda mah kedak. Aya gait, Kumaha? Aya Sunda mah kedak. anu lenggetna jeung munah kusuk basa ujung no wawang salam jeung sajabana deui mah lengket ulah nepikeun ka usul anu nepikeun kana asal usul ti Sunda oge babasaan model anu teu karasa teh apa nya ujug-ujug banyak Bagus. Juku-juku cenah ieu. Nah, oke apa? ngilu kan ngilu aya linu cenah Ya, gitu. beungarna Sunda eta Ya, tadi teh apa nu kusuk basa teh nya. Seueur komite mah dina tuang si Kangdang teh mah ya ka dieu mah kumaha, kanggo nyalira kumaha, nada teh tuang teh apa gitu benten. munah kusuk piulang basa wawang salah sok ayeuna dialajar deui tetangan atuh da ka guru-guruna geus teu apaleun kana ulah kusuk ge katak tadi dieu urang ayeuna kudu mumule teras ulangan saukur babasaan unggul asep pajangkeun kitu gua dan salut lah ka Bunda ayeuna ku sering nyakseni lah dina segala rupi kegiatan naon-naon oge ku ayana ayeuna aya di dunia maya teh nya biasa kontrol ka Bunda Bunda enak kieu Iya. Nya teu ka ieu we kalingas utamana sing majang teras nya. lingas hidup lingas Ajar terus. sing anyar Dia kamu Bapak Semar, dia Makan kan sana, Daya, Bapak Suryana Sani, Pilujengnya, Gisa Dayana kalanya sih, panjang sih, si sukses teras, semangat. Aku lima di Bogor. nah Panglima ti Bogor Yang lanjut limbas, Lima sih mau ketua Almun. tuh gitu, malah Pilujeng kayak gitu ya Kang ya, Mohon. Apa kemor di Kuningan. Apa kebot di Kuningan Adi oge ti Ciniro asal nama ya Ciniro iya, nah jangan sok karajangkeun sadayana anu aya di Garut anu aya di Limbangan Kuningan teh, pol komode anu aya di Bandung nya teras panjangkeun ka Bunda ayo ke masa waktu-waktunya orang tadi itu kan, Ah, tinggalnya, orang tinggal kan itu. Waruga Antos kayaknya tetap aja doang itunya tapi udah rutinnya dari tiap minggu saya wae Alhamdulillah. kalau besar nengok di kosong dan biasa ngaluhan ke dia sama Alhamdulillah. Di urang kupangan kena dia anu kanu ya aja dua atur nuhun oge arantos tiasa nyaosan paulem sok sanajan jalan rarumpil nuhunnya sumping oge ka dieu bayana kitu ge suatu kebanggaan boleh tidak ngomong bahasa Indonesia boleh tidak bolehnya tidak Kalau tidak boleh, saya mau pulang. boleh atuh nah, gitu. dengan naon Itu sekali deui khususna ka nonoman Sunda anu di aya di mana wae ayana anu mika deudeuh mika cinta kana seni Sunda khususna bade pencana jaipongan kaca pisui kaca suling pisui suling kan teras deui calung sareng sajabina lajeng kana silatna silatna. kegiatan nu tadi teh kanggo bakti sosial kalau itu kan Tah, hilapnya gitu orang teh Kang Roni silatna lajeng deui wah cigadung mah mangga urang sasarangan di dieu teras si Andin muncul nongkrong dulu jeung Andin teras deui seur ayeuna di mana-mana
Mami Hmm. di Kopo. Mohon maaf, Urang Pak. sareng Oh, ya, ieu. Pak. Urang papada Kayak dinya. Agil, iraha bade ka dieu Agil diantos Gil. Kasih Bapak itu ka dieu. Pak Nur. Pak Banur, kumaha Banur Cikijing. Abdi cacan lugi di dieu kene yeuh nya. Mohon, aduh jantan emut ka almarhum kamari Bapak Nang, aduh. Pamaman. jantan Aduh emut, kira aduh. Gusti ya Allah ya Rabbi. Master, Mohon. master kenang pencak. Maman Dharma Saputra. Eta teh guru besar. Kang Maman teh atos Pamaman Innalillahi. mugi sing ditampi iman Islamna. Di kenging tempat anu nikmat munggu Allah. Amin. Ya Allah. Oke sabar ka keluargina anu dikandung. Insyaallah sadayana oge bakal nuturkeun. Lagi hiji-hijina akhirna jalan-jalan hirup. Ya pae benernya gitu. Lantaran itu oleh-oleh sancan pinangih jeung eta urang. Sok amal-amal. Di ayeuna keneh. Urang teh ulah nepikeun ka doanan teh. Nah, jabatina ieu dina seni rek olahraga rek naon. Geus sian oge rohanina. Betul, karena di sarangan agama anak. Ulah nepikeun ka. Oh, tina ayeuna kan ari aya urang anu bener-bener geuring Filter ya, kalau ada filternya gitu ya. filternya, ada apanya. Ngadeutkeun bedog kumakeun. Henteu ngadelok nya. Tah eta teh bukan untuk kesombongan. Margi da ari sombong mah sanes kanggo tongtongan. Margi tah ari nu jago teh lain kudu di nangtang-nangtang bae. Kieukeun lah. Ramekeun nangtang lain. Kitu wae tah kieu kitu. Nonton teh anu kanggo nasi hitam mang nasi Eta ayam. mah Indra Sigarantang. Indra Sigarantang. Rantang ya, gedenya. Ka Mas Joko. Nah, wilujeng Mas. Abdi engke ayeuna panginten bari ka dieu. Puna, engke bari dicobi ku abdinya. Insyaallah. Dugi ka mana pang katiasana tah. Ilmunya. Ilmunya, ilmu pangaruh, pangawaru, Pangawaru. jampe pamake. Dugi ka mana Agus? Nah, Tapi engke Agus sareng kitu saya novel apa? istirahat heula. Sina tuang heula. Aya jaipong we. Nah, Ah, aya neng salah teh jaipong. Neng Intan. Neng Sarangan Intan. Alhamdulillah. Insyaallah sakadapan Akang sareng Bunda sareng sadayana bade dalam sonala. Wilujeng.